dalam zaman baheula nu kacida dipihormatna ku masyarakat. Cek Atin. Yuda jeung galih ukur mesem. Lian ti keur bahan tuliseun dina korana Yuda oge boga kapanasaran sejen. Hayang nyegerkeun deui ingetanana kanu kaalaman jeung buana teh deui. Loba nu geus poho nganu eces keneh dina ingetan Yuda teh milu ka uwana peuting-peuting. Bareto keur budak Yuda kacida reueusna ka uwana teh men milu mun uwana keur init-initan nyase. Tapi kareueus kitu teh ayeuna mah luntur sanggeus nyaho uwana dikaluarkeun ti koranna. Yuda apal nu dikaluarkeun teu puguh tangtu ngalanggar. Yuda hayang nyusud lantaran uwana dikaluarkeun ngan asa teu kaotakan ku sorangan mah. Begituna kahayangna kitu teh dibejakeun ka emangna ti indung Yaumil Anwar, dosen ngora nu ngajarkeun kriminologi. Ceuk emutan Uwa Sukma teh kantos milampah kalepatan ageng ka korana. Ceuk Yuda ka Yaumil. Tanyakeun we atuh langsung ka Uwa. Tu antun bilih nyigeung manahna. Nah atuh make rek mutak ngati kesalahan nu geus lawas. Panasaran we Kang, sareng asa teu percanten upami Uwa milampah kesalahan agung dina profesina. Har, nah kumaha kitu? Upami ngabandungan papatahna Uwa teh idealis sareng kacida ngajaga anak-anak kehormatan profesi. Pokna nu salilana jadi catatan Yuda dina ngalaksanakeun pancena Uwa Sukma kungsi nyarita. Mun rek jadi wartawan, Yuda teu meunang narima amplop di sumber berita. Pokna tandes. Uwana percaya eres teh the fourth estate atawa lembaga kaopat. Mun dina kanagaraan aya legislatif, eksekutif jeung yudikatif, presmah penempatan lembaga kaopat. Kalungguhanana penting, teu leuwih handap ajena batan lembaga-lembaga anu tilu tadi. Ngantang tuwe hayang jadi insan pers nu kawas kitu mah kudu nyumponan syarat. Pokna saterusna Uwa cacarita mun Alva Edison nyarita tulisanana bisa nyaangan peuting nu poek mongkleng tangtu lain hartina tina tulisan kaluar cahaya. Bisa soteh nyaangan upama ilmu Alva Edison dina soal listrik dirojong ku pakakas nu cukup kalayan dijieun ku ahlina. Soal the fourth estate ge kitu. Ari ayeuna rek kumaha? Ceuk Yaumil, muhun bartosan mamikirankeun analisa lah. Teu bisa atuh ari ukur dikira-kira mah. Muhun abdi ngempelkeun informasina satrasna dikaakangkeun. Nya teu naon ari kitu mah. Yuda ngahulang. Ras inget basa rekala jowayang jeung uwana teh. Indi ti imah teh pas salat magrib. Motor Honda bebek beureum nyemprung ka pagunungan. Ti lembur atim teh terus ka kidul, mengkol ka kulon, terus ka kidul deui. Uwana teh ngajakan Yuda batur ngomong cenah. Ari Yuda diajak kitu teh atoh we nu aya da kabeneran isukna poe pere. Najan lain Minggu tapi Sabtu. Yuda nangkea dina tonggong Uwana. Hawa tiis nyacoan kulitna. Najan make jaket, saja jalan tiiseun ukur aya hiji dua kanaraan nu papaliwat. Ngan sanggeus mengkol ka kenca, ka jalan leutik mah teu papanggih jeung kanaraan sejen. Jalan eta mah lain jalan raya, ukur jalan nu biasa diliwatan ku kanaraan nu rek ka perkebunan teh. Sapaparat jalan, poek kenca katuhunana rajeg tetangkalan, motor ge teu bisa gancang, paur ngagaleong ka jungkrang. Mun ti beurang leuwang naker lantaran di sawatara tempat belum kawing naker aya jungkrang nu jerona leuwih ti 500 meter tina beungeut jalan. Mangka dasarna mah walungan. Nu mun keur saat
batuna terengtong. Sanggeus ngaleok ka katuhu di jalan gede kira-kira 10 menit, mimiti manggihan urang lembur nu leumpang sabubuhan-sabubuhan. Ngan anehna, kamanehna teh bangun hare-hare, najan pasaran dog saurang ge aya nu nanya. Kitu teh beda jeung kabiasaan urang lembur, nu biasana galeh ge, najan kanu anyar pinanggi. Tekung silila anjog ka tungtung lembur, tembong imah-imah parentul di lebak, breh aya palataran nu ngebrak, patromak ngemprai nyaangan panggung. Hawar-hawar sura sinden ngahargangkeun lagu Kembang Gadung. Sahanya dalangna, wa nanyakeun. Lain teu apal, tapi ukur hayang ngayakinkeun, datang borong ua. Yuda ge apal kana sora dalang mah, moal salah deui Adang Sutaria. Nu ditanya teu nembalan, malah teu ngareret-reret acan. Motor disarandekeun deget tukang bajigur, dikunci stang. Yuda jeung uwana turun sababaraha meter ka lebak ngadeukeutan panggung. Tapi teu bisa deket pisan. Dianti hariwang ku motor, oge hese jalanna reka panggung mah. Lagu Kembang Gadung dihaleuangkeun ku juru sinden. Yuda biasa lajo wayang, mun dinu deket mah sok nepi ka isuk-isuk. Ku kolotna ge sok dilandi si Gungclo. Da lajona teh sok bisa memehder. Nah teu kadenger babna. Ceuk ua, nya najan sinden beken ari teu direbaban mah anger we kada ngagaleong. Teu pati pas. Lantaran taya nu nuyun, ua muka nots kutret-kotret. Ukur sababaraha kali mah sup weh not teh diasupkeun deui kana saku jaketna. Ua teu tulus wawancara jeung dalang hese ka panggung atuh da. Kira-kira tabuh dua, ua ngajak balik. Najan resep keneh, Yuda kapaksa nuturkeun. Tukang bajigur deket penundaan motor geus teu ngaradangan, geus beak, laris. Manawi mang mah tebih, matak seunggah ngawitanana mah, ari pek teh teu tebih teuing. Ceuk Mang Ahya tukang bajigur, biasa mangkal di pengkolan di parapatan jalan. Nyahona rek aya wayang geus heubeul naker. Aya kana sabulana, maklum dalang sohor, nyeurehanana ge teu bisa didadak. Mang Ahya mah biasa, di mana wae dalang Adang Sutaria manggung ngadon dagang, ari bisa keneh disorang ku leumpang mah. Balik teh teu kana jalan urut, malibir ka jalan sejen gigireun pasir. Saja jalan ti iseunaker, sanggeus ka jalan gede teu kungsi manggih atawa papaliwat jeung kanaraan sejen. Dur subuh geus nepi ka lembur sisi kota, didinya reureuh heula salat subuh. Geus kitu mah neruskeun deui lalampahan. Bari nundutan, Yuda mah ngagaranyem ngadaharan suuk nu dibeuli ti Mang Ahya. Duaan teh ukur jajan 480 perakeun. Bajigur jeung bandrek 2 gelas, suuk sabungkus jeung cau basiki. Duit 500 teh teu dipulangan, da pamulanganana teu ditarima ku ua. Wioslah angsulana mah kanggo Mang. Nuhun atuh Pak. Cek Mang Ahya ka ua. Saminggu ti harita, ua kaluar di gawena, ukur kitu kanyaho Yuda harita mah. Keur leutik, Yuda hayang cara uana, hayang jadi wartawan. Kabeneran, waktu ngalamar ka majalah mingguan 2 tahun ka tukang, katarima. Mimitina mah magang heula, saterusna dipercaya urah ngider ka daerah-daerah keluar kota. Sanggeus aya kana 15 tahunna, disaprak kuana dikaluarkeun ti korana, Yuda manggih beja nu mata kajenghok. Yuda beuki penasaran, naha ua nepi ka dikaluarkeun ti kantorna? Naon kesalahanana? Beuki dieu beuki penasaran, Yuda ngarasa kuciwa upama uwana nyata-nyata saperti nu ditudingkeun ku pihak sejen. Najan kajadianana geus 10 tahun, tetep keur Yuda mah ceda nu moal gampang dipupusna. Dina pandangan Yuda, uwana teh payus jadi contoh, ku batur salemburna ge teu weleh pada ngahargaan. Ua pada mikolot, malah geus 3 kali ganti ka pangurusan RW, ua kapeto jadi panasehat. Ua ceuk Yuda landung kandungan lahir Aisan
remen jadi penengah nu pacengkadan. Malah sekali mangsa mah uak kapapancenan ngakurkeun dua kelompok masyarakat nu parasea gara-gara tina main bal. Masyarakat lembur babakan hilir jeung babakan girang mengukur kehalangan kualungan silih serang. Isukna uak ngadatangan tokoh-tokoh masyarakat eta lembur. Saterusna gempungan uak nyaritakeun pentingna silaturahmi jeung ngajaga duduluran. Di antarana uak ge nyaritakeun kehancuran teh bisa datang kulantaran pacengkadan. Saterusna uak nyontokeun baheula umat Islam dina zaman Rasulullah sareng zaman Khalifah kacida kuatna. Tapi saterusna mah hengker nepi ka waktu di jorang musuh dina munggaran perang salib nu mimiti lumangsung akhir abad ke-11 umat Islam kungsi kadese. Yuda ge apal caritaan uakna teh nyutat tina buku nu judulna Perang Salib karya Karl Hillenbrand, guru besar studi Islam jeung bahasa Arab di University of Edinburgh. Ayana mindeng muji uak lantaran kawani jeung kajujuranana. Tapi pangajian Yuda ka uakna luntur lantaran ceda didamung kasalakon jadi wartawan di Surya Medal. Katukang-tukang Yuda kacidareueusna ka uakna teh ceuk dirina mah kolot nu patut jadi contoh. Uak loba kanyahona boh dina soal budaya, politik, ekonomi jeung atikan. Ngobrol ke naon wae nyambung, malah Yuda ngarasa menang luang ti uakna. Pangpangna dina ilmu jurnalistik. Uak memang kasendehan, galih ge mahasiswa antropologi resepeun ka uak mah. Lantaran cenah loba kanyahona, galih jeung Yuda teh sa SMA. Ngan sanggeus kaluar sekolah nyorang jalan atikan nu beda. Yuda milih kuliah di Fakultas Pendidikan nyokot program diploma 2. Najan akhirna mah jadi wartawan. Yuda semester 8 kudu mah geus beres, tapi masih keneh mandeg dina skripsi. Sababaraha kali ganti judul, nupang akhirna panalungtikan ngeunaan mitos lembur ditumalikeun jeung kabiasaan urang lembur miara lingkungan, kaasup miara leuweung. Di antara narasumberna Haji Hudori. Pangna panalungtikanana di Kawung Nunggal, Kelapa II jeung Pasir Ibun, lian ti loba dongeng aheng teh, oge aya kawuhanana. Atim nukungsi babarengan masantren kilat di Ajengan Ahmad teh. Bareto basa pres sakola SMA, galih jeung Yuda ngahaja liburan di lembur Atim, urang Kelapa II. Atim masantren di Ajengan Ahmad nyantri kalong, teu matuh di kobong. Loba piliheun keur objek skripsi teh. Tapi akhirna galih milih sababaraha lembur sabudeureun lembur Atim. Kopolna upama kapaksa kudu mondok ge moal susah, moal kudu ucul duit. Dina nyusud lalakon uakna, Yuda satekah polah ngumpulkeun rupa-rupa katerangan tinu sajen, kaasup ngumpulkeun tulisan uakna nu ditulis dina Surya Medal. Tetela, teu gampang neangan tulisan uak nu geus sakitu lilana mah. Sabab najan didokumentasikeun ku redaksi, tapi teu kumplit. Kadienakeun uak teh pada nganggap boga kamampu khusus, kawas nu nyaho kanu memeh kajadian. Kituna teh pedah sababaraha kali ramalanana meneran. Petang boa ukur digegedekeun ku sajen, da ka Yuda mah tara nyaritakeun nu aneh-aneh. Yuda mah apaleun uakna kacida muhitna kana cara mikir rasional bareto mah. Wasuk mak mah memang sanes jalmi samanea. Ceuk mangkana panyawahna. Nah kumaha kitu mang? Kapungkur sababaraha sasi kapengker, mang ngadangu pasukma sasauran, paharto moal tutas dugi ka tamat 5 tahun. Buktos pan? Ngahaja uah sasauran kitu ka mang? Sanes ka emang, tapi ka tamu karerencanganna kapungkur. Waktos emang nyuguhkeun cai ka tamu. Sanes den, kumaha kaset teh? Kenging. Mangkana nanyakeun kaset. Mangkukna Yuda dipesenan neangan kaset lalakon Destarata Turun Tahta. Mangkana kasengsrem ku eta lalakon jeung panasaran deui. Sawatara bulan katukang kungsi ngabandungan eta lalakon dina radio uak.
Waktu mondok tilu peuting di imah uatea mangkana unggal peuting ngabandungan eta lalakon. Mung duka da teu kantos tamat. Yuda memang kungsi nanyakeun ka toko Purnama Rekod nu ngahususkeun kana seni-seni Sunda. Tapi lalakon kitu mah eueuh. Saatosna di bumi meh saban wengi mang milarian siaran wayang pang-pang nama nu nyaritakeun eta lalakon tapi weleh teu aya. Panasaran hoyong terang dugi ka tamatna. Pokna heuleut sawatara waktu mangkana menta deui dipangnelangankeun kaset wayang. Lalakonna Arimbi ngadeg raja. Ditanya alasanana, deui-deui kawas jawaban ti heula. Pedah we panasaran, 3 kali ngadangukeun lalakon wayang Arimbi ngadeg ratu, tapi teu kantos tamat. Pokna Yuda ngerasa era, saban dipentaan nelangan kaset wayang teh, dihitung-hitung 3 kali mangkana menta dipangmelikeun kaset wayang. Nu pamungkas mah hayang lalakon Darwati dilelet ombak. Alasanana sarua cara ti heula-heula. Pedah kungsi ngabandungan eta lalakon nitir 3 kali tina radio UA. Terang abdi ge ari lalakon Darwati dilelet ombak mah. Ceuk Yuda, Kumaha runtuyan caritana teh Den? Pamiasa rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur ngawayang teu direbaban bagian kadua. Saterasna dilajeng ngawayang teu direbaban bagian katilu. Kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.